Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun sakur kahirupan Mang sabihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugia aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangkid ieu simkuring sejam midangkeun hiji jejer carita anu judulna Ratu Jin Toloheor bagian anu kagenep karya Kang Rompis II. Kumaha saterasna ieu lalakon Ratu Jin Toloheor sareng Nyimimi ulah ka mana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namung sata acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun debu nuhun laksa ketika bingahan mugia sing tiasa janten rencang hiburan palawargi sadayana dina satiap aktivitas anu nuju masakna, anu nuju di perjalananana nya, nu di kiosna, di padamelanana bari ngajahitnya seueur ningal tempat konveksi bari ngajahit bari ngopingkeun dongeng cenah. Ulah hilap oge di like, di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana sareng di share dibagikeun nya. Atuh mugia wasilah palawargi sadayana nu ngo-share ieu dongeng Sunda khususna di zaman kiwari tiasa nanjeur deui. Amin. Supados teu nyangkolong ting kana waktos. Hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Ratu Jin Toloheor bagian anu kagenep mangga kaparoyun sadayana wilujeng ngadangukeun di hiji imah anu kawilang lalega jeung raresik nu tayalian eta teh imah pupuhukan ceramedar nyaeta Kirahian nu aya di lemur sampayan. Harita Kirahian keur uplek ngobrol jeung ading minangka tukang kendang wawakil Kirahian. Kade poho ding nyimas uli bejaan lamun poe isukan minton di Kademangan Banjar Tengah bisi ngulet datangna apan apal sorangan Banjar Tengah sakitu jauhna. Ceuk Kirahian bari mareuman ududna kana wadah sekar. Muhun ki tangtos bae diwatosan nyimasna ku abdi. Namung ari Aceuk Rosmana tos damang kitu ki. Tu aya Aceuk Rosma teh du asa kirang kalandop. Temal ading bari memener diukna. Rosmana gering keneh. Isukan mah moal wara bisa minton sigana. Heueuh da taya maneh nama memang karasa aya nu leungit. Sasat Rosmana teh bentangna di kancramet daharapanan. Kaciri beungeut Kirahian semua alu. Kurang berag lantaran ronggeng andalanana nu ngaranna Rosmana teu bisa minton alatan gering. Karos pisan ki. Tu aya Aceuk Rosma nu nongton teh aduh asa kirang sumanget. Mugi wae sing ingal damang. Cek ading asa leungiteun ku Rosmana. Ke ari jang uje jeung ato ka mana ding? Poe ayeuna teu katingali ka dieu. Cek Kirahian tumanya ngeunaan nayagana nu poe eta taya ngelol ka imahna. Kalorosan aranjeunna nuju arangkat ka lemur puntas. Ngaluuhan pangangkir juragan kuwu margi bade aya syukuran saurna mah. Nyakeun bae ari kitu mah. Ngan engke sore sakira wanci tunggang gunung kuring arek init ka lemur kadaka nepungan aki belang. Jadi wayahna ading monok di dieu bisi kuring teu mulang lain naon si eteh mah borangan. Kitu ceuk Kirahian. Ngajentrekeun ka ading lamun manehna arek lumampah ka lemur kadaka. Unyuk rumah ki pun bios abdi bade ngararok di dieu. Temal ading ngaluyuan kana pamentana Kirahian. Dina wanci tunggang gunung Kirahian indit ka lemur kadaka rek nepungan aki belang inditna kana kareta kuda dibarengan ku kusir.
Di lemur sampayan ke lemur kadaka meakeun waktu kana kareta kana tilu jaman mah kana kareta kuda. Ari Aki Belang geus kakoncara hiji pananyaan atawa dukun anu miboga kasakten luhung. Pada ngajugjug ku urang lemur nu mikabutuh. Pada nyoreang ku urang kota nu hayang tinekanan dina sagala pamaksudanana. Teu aneh, lamun ngaran Aki Belang geus kaceluk kasaban wewengkon kawentar kaunggal tempat. Mangsa baheula lingkung seni ronggeng anu dijaya kawentar kaunggal tempat tuk sohor nepi ka kagubernuran teh tayalian iwal ti lingkung seni ronggeng Cahaya Sumirat anu pernahna di lemur Ciangsana tepati jauh di lemur Nagrak mah. Mangsa harita Cahaya Sumirat dipupuhuan ku Kilendra ronggengna anu kawentarnya eta eulis anu nelah sigi beug meong. Usabab lempangna ngalangeor meong congkok ari geus ngibing awakna sok ngagibeg matak moho anu nenjo. Keur meujeuhna nanjeur dumadakan Kilendra nemahing pati palastra nyawa ningalkeun ragana. Kilendra teu gugur teu angin ujug-ujug utah getih babalongkengan nepi ka hanteuna. Samangsa Kilendra geus taya di kieuna ronggeng Cahaya Sumirat mimiti leungit pamorna tug nepi ka tilem teu kadenge deui beja jeung caritana. Leungit ronggeng Cahaya Sumirat bijil ronggeng anyar nu ngaranna Kancra Medar ti lemur sampayan anu sohor nepi ka kiwari. Teu kacaturkeun di jalana. Kirahian geus anjog ka imah Aki Belang, buka beneran pribumi nyampak di imah. Sanggeus silih bagiakeun kirahian asup ka imah Aki Belang. Kaparengan poe eta taya semah nu datang ka imah Aki Belang. Kirahian ngobrolna laluasa teu kaganggu ku semah sejena. Cager ilainjang cek Aki Belang bari melenyun ngenyotan padudan. Pangestu Ki aya hibar pidua samulihna Aki. Walon kirahian ka Cidarengkuhna ka Aki Belang. Cager mangsa kiwari mah kumaha kayaan ronggeng nah itu teu minton. Kalarasan namanya bade enjing minton di Kademangan Banjar Tengah nyaeta we sakumaha biasa. Abdi dongkap ka dieu teh nyuhunkeun pangdeudeuh ti Aki ngarah nu nongton katarik ati eupon kitu deui nu ngangkir cing langkung kataji deui. Kitu pokna kirahian geus biasa sok minta pangdeudeuh ti Aki Belang samangsa arek minton. Tong hariwang atuh perkara eta mah geus tangtu ku Aki di bahanan pagirut pikeun sakabeh nu lalajo katut jalma anu ngondangna. Tapi aya perkara anu rek ditepikeun ka Jang Rahian kusabab geus tunduk waktuna ninggang kana mangsana nyaeta tunji teh sataun kudu mere borah deui ka Ratu Jungjunan nyaeta Ratu Umaring. Ku kituna Aki arek mahanan pangmatraga ka Jang Rahian samangsa aya dina pintonan. Ceuk Aki Belang nepikeun pamaksudanana ka Kirahian lamun geus waktuna Kirahian mere wadal ka Ratu Siluman nyaeta Ratu Umaring. Hari anu disebut tunji teh nyaeta sataun hiji nu ngandung harti sajero sataun Kirahian kudu ngawadalkeun jalma ka Ratu Siluman. Salila ieu taya hiji ge jalma nu boga panyuriga lamun keur dina pintonan aya nu maot dianggap geus titis tulis ti ajali geus waktuna mulang ka alam kalanggengan. Ari Ratu Umaring Ratu Siluman anu ngageugeuh Gunung Warirang hiji gunung anu miboga kawah anu kacida gedena. Samalah mah kawahna sok katingali ngagola haseupna ngelun minuhan ka sakuliah gunung. Geus pada apal lamun Gunung Warirang kacida sangetna arang langka jalma nu wani ngahaja ngalanto ka Gunung Warirang. Aya oge nu nganjang ka Gunung Warirang geus pasti miboga pamaksudan nu tangtu. Kadinyana oge dianteur ku Aki Belang salaku kuncen Gunung Warirang. Kahartos ku abdi Ki
sejang ngiringan bae kumaha aki anu langkung uninga, ceuk Kirahian ukur nyerenkeun sapinuhna ka Aki Belang. Oke daguan sakedeung jang aki arek babakti heula ka Kanjeng Ratu, amitan kanu boga pangawasa. Mangaki. Aki Belang laju asup ke tempat panyepenan. Tempat Aki Belang minang saraya ka ratu pamuntanganana. Heuleut sawatara waktu, imah karasa ingeung kawas di endag kulini. Harita Ratu Umaring geus ngajang ngelek di hareupeun Aki Belang. Aki ngahaturkeun semua pangabaktos ka Ratu Jungjunan, hapunten anu kasuhun wireh tos kumawantun cumeluk ngagentra ka salira ratu. Kitu pok-pokanana Aki Belang bari cedok nyembah. Ditarima ku kula Belang, pok bae geura cumarita ka kula. Naon pangabutuh anjeun? Tema Ratu Umaring panona neuteup ka Aki Belang. Ari tangtungan Ratu Umaring jauh tina rupa pikasieun, tapi miboga rupa anu kacida gelisna. Tapi najan gelis campernik kangaranan Ratu Siluman, geus tangtu miboga sifat telenges taya ras-rasan. Ieu Kanjeng Ratu tos dugi kana waktosna Kirahian teh kedah masihan wadal ka Kanjeng Ratu. Ku kituna Aki bade masihan ibar ti ayeuna kene ngarah ti janten mamala ka Aki katut Kirahian. Kaharti ku kula Belang, memang manusia nu ngaranna Rahian geus cunduk waktu kana waktuna mere parepeh ka diri kula. Satuluyna kumaha Belang? Sapertos anu kalangkung Aki bade mahanan pangemat raga kajang Rahian. Janten aya ciri nu pasti samangsa Kanjeng Ratu ngiwat atanapi nyanak jalmi anu diwadalkeun. Tak kitu pamaksadan Aki teh Kanjeng Ratu. Ceuk Aki Belang nepikeun beja ka ratuna, lamun manehna arek ngawadalkeun jalma ke Ratu Umaring. Unggal taun cara ngawadalkeun Aki Belang teu sarua, anu diwayagah bisi jadi panyuriga deungeun. Heug Belang, kacida kahartina ku kula. Keun sikala ireng nu bakal nyokot wadalna. Kula ngarasa bungah ku gawe anjeun Belang. Ayeuna kula seja amit. Cacap Ratu Umaring cumarita langsung ngiles tidinya. Aki Belang gentak bae kaluar ti kamarna. Yang Rahian Aki geus bebeja ti anggalna ka Kanjeng Ratu ngeunaan wadal anu rek dipasrahkeun samangsa pintonan. Jadi kieu keur pintonan tunda duit di tempat nu lalajo. Mun bisa mah samangsa nu lalajo geus loba sing saha bae jalma anu manggihan eta duit bakal ka Bandang dibawa ka nagara Siluman. Kartos ki salajengna kumaha? Utamina mah kanggo narik ati anu nongton sareng anu ngangkirna ki. Keur eta mah Aki geus sayaga kewe bawa bakal ti dieu. Sacan pintonan ronggeng awurkeun di luhur panggung sawareh. Itu deui di lawang imah nu boga hajat. Sarua awurkeun. Tah sesana beuleum dipake bubuka samemeh prung kana pintonan. Ceuk Aki Belang nerangkeun sagala rupana ka Kirahian. Unyuk sumangga Ki, kalintang kartos ku izim abdi. Walon Kirahian kacida bungahna. Memeh mulang Aki Belang mahanan duit pikeun nyirian jalma nu rek diwadalkeun. Lian ti eta mere bakal atawa bubuk menyan keur pangirut. Kirahian teu poho mere duit ka Aki Belang. Sata dina mah hayang ngarerep di imah Aki Belang, tapi diulag ku Aki Belang. Kirahian kudu balik poe eta keneh kajeun nyorang lalampahan peuting. Sanggeus beres sagala rupana, Kirahian amitan ka Aki Belang. Alun-alun Kademangan Banjar Tengah ngadadak rame pinuh ku jalma-jalma nu balawiri, kitu deui nu daragang minuhan sapanjang jalan. Dina poe eta dina wanci peutingna bakal aya ronggeng ti Kancara Medar nu daratang meh ti saban wewengkon nu aya di wawahan Kademangan Banjar Tengah. Najan pintonan lila keneh nu lalajo geus minuhan alun-alun,
Dian teh hayang jarajan heula sakalian nyirian tempat nu sakirana merenah. Lantaran lamun geus tempo nama bakal heurin usik moal bisa hojah. Para nonoman jeung para wanoja pating alabring bari galecok ngalobrol jeung pada baturna. Teu kurang bari lalajo teh miharep bisa ngabandang nu lenjang, pon kitu deui pikeun awewe susuganan aya lalaki nu naksir ka dirina. Dah nyakal euy si geol ririwa teu milu kana rombongan ronggeng. Mun segaya moal teu pararas tiris kana awak. Eta sakitu matak deung dileueunana. Ceuk hiji lalaki manehna keur ngopi di hiji warung teu jauh tina panggung tempat ronggeng rek minton. Ya kun bae atuh eueuh si geol ririwa oge. Aya kene pan si geplek jurig. Temal baturna bari nyerengeh seuri. Kacida cileng mah make aya giplek jurig sagala buat turunan dedemit beureunan. Temal si lalaki ngareret ka baturna. Kang sorangan eta ngalani ronggeng teh asa ku teu parok. Teu parok pisan make jeung aya si geol ririwa sagala. Dengikeun euy. Nyiros manapan sakitu gada moalna ning samangsa ngageol teh matak muriang kana awak. Balik ka imah teu boleh ngaririwaan kusabab inget wae ngan eta hanya kalwe marengan sare jeung tanah jeung sare jauh tanah ka langit. Anu dicipta si geol ririwa, anu nyampak si geol kukut, nya hideung nya begang. Ceuk si lalaki deui bari mencetan tarangna. Nyamos atunya kacida atuh kalakuan teh Kang. Matak tong nyipta si geol ririwa atau bisi nu karasa geol kunti ke. Cek baturna deui bari ngagak-gak seuri. Gancangna carita waktu pikeun pintonan ronggeng geus cunug panata acara naik ka panggung nu lalajo ngadadak jempe. Para wargi sadayana simkuring kawakilan ku pamangku hajat nyaeta Den Bakir nu taya sanes rai pituin Raden Junandi nu jeneng demang di Banjar Tengah. Dina saah ieu anjeunna sejang ngahaturkeun nuhun ka para wargi sadayana tos ngaluuhan kana ieu hiburan. Sanes bade agul ku payung butut atanapi hoyong katanggar kuno sanes. Namung ieu mah sejang ngebrehkeun ka bingah mantenna wireh putrana tos rengse di sepitan. Wastana Den Karna anu bade kaul atanapi ngiring ibing panggung bakal dipasian terang waktosna. Kanu bade ngiring ibing di wates mung 5 jalmi. Mugia janten perhatosan kasadayana. Simkuring salaku wawakil pamangku hajat umaja kepada wargi sadayana utama nama ka para nonoman kudu bisa ngajaga katartiban dina sajeroning ieu hiburan keur lumangsung. Pikeun ngajaga hal anu teu dipaharep ku balarea deui. Mung sakitu ti simkuring mah mangga wilujeng nyakseni pintonan ronggeng ti lingkung seni Kancra Medar. Cacap panata acara biantara dulalajo surak ayeuh-ayeuhan ngerasa sugem. Sora rebab geus kadenge disambut ku sora kentrungna sora bonang dipapag ku sora kendang diantepkeun ku sora goong. Ngong sora sinden ngahaleuang ger nulalajo surak deui pating sarwit pating kaleprok. Rengkenek nyironggeng nu neulah nyi denok tengeng klak ngibing ger deui nulalajo surak. Reka mana atuh nini sakieu heurina cik salah saurang lalaki nu lalajo sageuy ka hiji nini anu seseledek hayang kahareup. Hampura ujang heuh nini teh hayang lalajo di tukang teh aya kajeung marukanan. Emal si nini bari dodongkoan. Nyakeun bae arek lalajo mah lain nanaon teh hariwang kagale. Nah atuh nini lalajo teh ngan sorangan bae. Tah nu maturan cek si lalaki deui ngarasa hariwang ka si nini bisi bae kagale. Sabab nu lalajo sakitu lobana. Tadi nama si Aki ngan teuing ka mana badeosna nelenyeng sorangan. Walon si nini bari maju ka hareup lalaunan. Sok atuh nini rek lalajo mah an ulah seseledek teuing atuh. Yang cing si nini bere jalan karunya eta bisi kagale.
Cek si lalaki minta jalan kanu diharap ngarah sini nih bisa ngaliwat. Anu diharap ngageser mere jalan ke sini nih bari dodongkoan sini nih nyeledek beki kaharep bari rarat reret kahandap kasienan kajejek suku ngajejek suku batur. Panon sini nih nempo nu herang lebah sukuna gancang bae dicokot nu lalajo beki motah sawareh mari lungeng klak ngibing dihanapeun panggung. Di panggung dua lalaki keur marengan nyi denok ngengklak tayalian eta teh kaluarga Demang teu lila datang deui nyi ronggeng nu katelah nyi Wiwi. Nu lalajo surak beki motah kataji ku giplekna nyi Wiwi nu matak moho. Cacap ronggeng anu duaan minton diganti ku baturna nyaeta ku Nyi Mas Uli jeung Nyi Rasna. Ger nu lalajo mangkin eak-eakan sabab Nyi Mas Uli minangka nu pangmain cerangna awakna jangkung gede ngareusi sarta ibingna panglincahna. 5 urang lalaki ngadeuketan ka panggung nu maksudna arek narai ka luhur panggung tapi kaburu dihulag kudu ngajaga. Keke reka marana lur cek nu ngajaga bari mencerong kanu 5an. Oh nyugus tang tua tua arek milu ngibing piraku ukur lalajo hungkul mah temal salah seorang di antarana bari panona muncereng kanu jaga. Kieu lur lain kuring nyaram kanu rek milu ngibing tapi tacan waktuna pikeun miluan milu ngibing kusabab ayeuna mah bagian nu boga hajat heula. Oke aya waktuna tak kitu lur mugia bae kaharti ku aranjeun kabeh. Ngajaga deui tetep tenang. Loh, ada dewek oge sarua bakal nyawer ka ronggeng teu moal gaplah atuh. Temal salah saurang baturna sarua panonna mureleng kanu jaga. Heuh kuring ngarti anjeun 5an tangtu marawa duit. Tapi wayahna moal bisa ayeuna ceuk kuring tadi bakal aya waktuna. Tapi lamun anjeun 5an arek keukeuh mah maksa hayang naik ka panggung bek teh teuing. Tapi cing inget ya anu jaga aya kana ratusna eta mah kari pikir bae we ku aranjeun kitu ceuk nu jaga ngahaja nyingsieunan kanu 5an. Anu 5an silih reret jeung pada baturna anu antukna mah pating laleos. Kayaan di luhur panggung beuki rame kabeh ronggeng geus ngagariplek ngibing pamangku hajat oge sarua keur ngibing marengan Nyi Mas Uli. Nu lalajo sarurak ngerasa kataji ku ibing para ronggeng sawarehna bangun teu sabar hayang geura naek ka panggung marengan Nyi Ronggeng ngibing. Di beh tengah nu lalajo ngadadak raribut pating gorowok sangkan nu sejena malinggir mere jalan. 4 jalma keur ngagotong hiji jalma nu tayalian eta teh nini-nini anu tadi seseledek hayang kaharep. Geus kitu kuduna si Nini dicokot ku siluman jadi wadal kirahian. Ari anu kapanggih ku si Nini tayalian sulur anu ngahaja ditunda ku kirahian. Keke kawas si Nini anu tadi ya cik salah saurang lalaki bari nelek-nelek kana beungeut si Nini marengan nu ngagarotong ngaliwat ka lebah manehna. Bener pisan isi Nini nu tadi karunya teuing sigana mah kagalih ku nu lalajo ceuk si lalaki deui bari gogodeg ngarasa watir ka si Nini nu geus teu aya di kieun. Euleuh pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui cag urang tunda di Hanjuang siang urang teuneun di Handeuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Insyaallah urang lajengkeun dina video anu sanesna. Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.